Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanaos mung di Jomantara. Ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Jejerna si Kamileung karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kaopat nanya. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha raramang dina dinten ayeuna nuhun pisan atuh pamedamang mah eta pisan anu diharepkeun siang cinerongin aku Aukok. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina Ginanjar kawilujengan atuh kana nuju teu damang galingking panas tiris. Mudah-mudahan we sadaya panyawata sing engal-engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun di sabihara-bihari. Mitra saperti nya kolong tengah waktos mangatur kita jengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ndangukeun wilujeng manco dina hapena. Brung para mitra kaum dangu sadaya. Jalma nu tiluan geus kepancing ku omongan-omongan si Kamileung. Si Kamileung anu keur tenang-tenang we nangkep harigu bari ngalanyar. Sukuna dilunyarkeun dina dahan awakna anu nyarahne. Kurang ajar sia. Wani-wani meguk di hadapan aing kurang ajar. Curilat, saurang hari tengah curilat jika nama geus teu kuat nahan amarahna. Rewek harita naik jawara mah beda jeung naik urang ngangsrod, tapi ieu mah henteu cukup naik ngalengkahkeun sukuna lumpat sakolepat dina tangkal. Geus nepi kana pelbadahan muka sampak si Kamileung teh geus ka mana nyampak geus eueuh. Kurang ajar, ka mana si bangsat teh cenah? Daun ulus. Kadenge si Kamileung anu kokolowokan harita teuing di mana ret sararea ari tengah reret. Nyampak si Kamileung anu keur diuk dina batu dina hanapeun tangkal teu jauh ti dinya. Atuh sararea harita teuing rareret. Ngarasa bingung, gerakan si Kamileung anu teu katingali kumanehanana nyaho-nyaho geus diuk dina hanapeun tangkal dina batu. Kurang ajar. Tetela si Kamileung haram cadah kurang ajar teh yeuh. Bener-bener hebat euy. Nepikakeun urang teu kanyahoan ngaliwatna ka belah mana teh si Kamileung teh. Kunaon euy? Ulah sok mikiran hutang di aing sok jadi watir euy. Bangsat sia. Sangaran sia. Uing. Sia sangaran. Uing teh. Ai mane apal Mang Rosidi ente? Mang Rosidi. Mang Rosidi geuningan. Tanu sok ngaliwat tukang panos teh. Bangsat sia. Make jeung nanyakeun jalma nu teu apa teh. Kapanan uing teh nanyakeun, ai sugan teh maneh apa lebek teh henteu nya singkom apa singkom. 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 Singkom maneh apal teu? Teu Mang. Aduh, ramjada make jeung nanyakeun singkom sagala satu singkom. Padami euy. Si Kamileung harita bari seserian bari sukuna dikejat-kejat bari nunyuk malah leungeunna teh ka pelbamaranna tiluan. Tunyal tiluan asa dilonyeng nakaranan ku si Kamileung. Aing nanya sakali deui, sangaran sia? Duh, karunya aing bisi pae euy teh dibejakeun ngaranna aing bisi pae. Dar ka aing ngaririwaan deh. Yah dengekeun ku maneh. Dengekeun. Deng celina deng. Wah mantap sok sia ngomong sangaran sia. Uing teh Gusti Anom Prabu Kamileung. Nu bener sia teh.
Aing mah ngaran Kamileung bari nage. Kamileung. Nu tiluan harita sariri bari tinggal lengah. Sebab ngerasa aneh jelema ngaran Kamileung. Dengekeun sia. Manusia Kamileung. Ngaran Kamileung teh ngaran gelo deun sia. Naon bagi jeung ngaran gelo da ngaran uing tah mah. Asa bodoh teuing maneh nyebut gelo ka uing oge. Tangkal huni Bangsat sia. Kurang ajar sia. Meguk segala paham jadah. Curelat nu tiluan harita ting curelat. Ngalugas bedog nating sarepet harita mereka ting borelak katinggalina eta bedog. Kuku. Nu saurang harita ngamangkeun bedog bari ngayunkeun rek ngarah kana awak si Kamileung anu keur ngadekut. Si Kamileung barang ningali eta jalma ngamangkeun bedog ke manehanana. Sakolebat si Kamileung harita nyokot karikil anu aya di gigireunana. Disintrekeun plak keuna pisan kana palbah leungeun anu keur diamangkeun anak. Cleng bedogna harita ngacleng. Krepeng. Wadaw. Ceuk jalma langsung harita mundur ka tukang sababaraha lengkah. Aneh. Cacakan karikil anu leutik dibaledogkeun keuna kana leungeun. Tumibana ka eta jalma dir ibarat anu didorongkeun ku tanaga anu kaciri pisan rasana. Atuh puguh nu duaan harita heran barang ningali gerakan si Kamileung anu teu kanyahoan. Nyaho-nyaho musuhna harita geus kerepengan. Saurang anu make totopong harita sorog maju. Kamileung. Dengekeun ku sia. Aing memang ngarasa aneh ku sia. Ku ilmu ilaing anu memang dicangking euy. Tapi keur aing. Piraku teuing aing kudu elek ku budak satepak kawas sia deun. Keur goreng patut Kamileung deui ngaranna. Emang naon goreng patut jeung Kamileung deui ngaran uing? Berat maneh ngaran uing. Bangsat sia make jeung maguk segala. Ngomong-ngomong tapi boram bari jeung maguk sia. Padahal beda sungut jeung bujur mah tuh. Uing tadi dikaluarkeun kumaha tuh da. Daripada bersihin bau hitut, mending kena langsung hitut uing mah. Waduh, haram jadah ieu budak teh. Sarepet. Eta jalma langsung ngalegas pedogna anu panjang. Dengekeun Kamileung. Kakara aing manggih jelema teu hideng ka sia. Modar sia. Curelat cileng. Kuku. Eta pedog marekoting sariut kadengeun. Si Kamileung anu keur ngadekul nyantai we kalakanang keuy harigu harita nu leungeunna disanggakeun kana palbah tuurna. Atuh puguh we nu saurangna oge kapancing beuki amarahna karan miluan harita nyerang ti kenca jeung ti katuhu. Barang harita deukeut bedog geus hampir keuna kana awak si Kamileung. Curelat si Kamileung harita ngacoreat ka luhur. Sakolebat awakna langsung ngajaul bari cucuralitan. Leungeun jeung sukuna harita mata. Nu sabelah leungeun katuhuna harita ngababuk kana palebah tongong musuh sedengkeun sukuna anu belah kenca ngajejeg kana palebah dada jalma anu make totopong. Hiu keduk das brak. Curalit cungkal. Jalma nu duaan harita geus ting carungkal deui. Nah, teuing make jeung ngaganggu sagala geus hapunten. Curelat cileng les. Si Kamileung dina waktu anu sakolebat harita. Dengan layanan kaita jalma sebab nyaho si Kamileung. Percuma ngalayanan jalma model kitu. Bet pangartina oge nu jauh di sana pun manehanana. Kabeak-beak tanaga cek si Kamileung. Atuh nu tiluan harita ting raringeun ningali si Kamileung geus eueuh dina tapakna. Ka mana si Kamileung teh? Aduh, aing kakara euy. Manggih jelmaan model kawas kieu. Untung urang teu dikumaha-kumaha euy. Anjir, dada aing nepi ka anak kawas kieu. Pokoknya sarua, aduh, haram jadah ieu si Kamileung. Setan alas kurang ajar. Ceuk eta jalma bari meringis. Nu tiluan carangkat bari tingbang kieu. Rasa awakna salalinuna keranan. Sedengkeun si Kamileung anu terus ngablesat harita init ngagunakeun aji kidang kancana dibarengan ku aji hampang ragana anu geus sampurna. Eureun di hiji tempat si Kamileung ulang cileung ka kenca ka katuh.
Itu tempat naon cenah ieu teh kampung kitunya. Tapi di mana itu yo? Oh, kampung ya mah. Si Kamileung anu keur leumpang harita papanggih jeung jalma-jalma. Ka mana, Mang? Ari biasa we ari ka kebon. Ek mulak-malik taneuh, Mang. Bolak-balik taneuh. Mulak-malik taneuh. Eta geuningan bawa panyongkel. Pacul ieu mah Jang. Panyongkel taneuh, tataneuna dibulak-balik ku Mang. Anggeus Mang ah. Si Mamang harita melohok. Teu puguh naon anu ditanyana ku si Kamileung. Aneh jelema teh. Kok nanya tapi teu waras jawabanna mulak-malik taneuh. Karena pacul nyebut panyongkel. Aneh ieu mah yeuh. Ceuk si Mang harita bari leos ini teuing. Sedengkeun si Kamileung anu keupat we tenang nakeranan, teuneung ludeung eueuh ka sieun nakeranan si Kamileung mah. Bari jeung hahariringan sagala rupa. Sorana ge geus teu puguh we teuing naon anu kudu didengekeunana sabab ting plengek teu para ruguh sorana oge. Lauk hiu. Lauk hiu. Lauk hiu naon nya euy? Lamun diuseupan kira-kira lauk hiu ngeunahan teu nya? Mang, Jeung si Kamileung harita ngageroan tukang dagang. Anu keur ditanggung atuh tukang dagang teh malik. Mohon ujang bade meser. moal Mang ngageroan we hungkul. Janah teh yeuh budak teh. Ceuk si Mang harita bari ngingking deui. Si Kamileung keur dibanyerengeh we. Kitu hungkul adatna si Kamileung. Teu dilemur batur, memang kawas kitu pi omongeun. Si Kamileung harita geus nepi ka tengah lembur. Ningali barudak anu ancel-encelean si Kamileung nangtung he bari suruh ngaserengeh. Jang. Naon Mang? Ceuk budak leutik. Mamang miluan nya. Mamang mah bisa. Bisa mah nya Mamang teu bisa. Si Kamileung harita bari engkle. Nuturkeun barudak leutik anu miluan. Batu anu dialungkeun teh mun teu urang mameureunna naon nya, gobag atawa naon. Si belu atas si Kamileung harita milu engkle-engklean. Resep euy tuh uing meunang tuh. Mamang mah licik nah make jeung dilengkahan Mang eta. Kapanan ngaranna ge encle maneh teh. Nya kudu dilengkahan ari encle mah. Mamang mah licik nge. Dak leutik harita ceurik pada dilicikan beureuh ku si Kamileung. Si Kamileung nyerengeh datang kolotna. Ai kunaon ieu teh? Make jangan budak leutik sagala. Saha maneh teh? Uing. Maneh saha? Uing teh. Sahanya Mang apal teu? Astagfirullahaladzim. Nah, itu budak teh teu hideng. Ditanya kala menanyakeun ngaran manehanana. Maneh teh saha ngaran? Oh. Jadi kabelah ditu teh jalan ka Cibarengkok. Uluh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu jelema gelo atawa naon? Arasup budak, arasup. Ceuk bapak-bapak harita ngajak asup sangkana si Kamileung teh jelema teu waras. Ditanya kalah ka mana jawabna bari jeung medut sagala rupa. Mang, Si Mamang ngareret deui. ieu teh lembur naon ngaranna Mang? Cibenying. Ceuk si Mamang harita bari ngaleos asup ka jero imah, lu pantona ditutupkeun. Cibenying. Nah, aya lembur ngaran Cibenying nya euy, aneh uing mah. Ceuk si Kamileung harita sigah nu teu boga dosa we ngaleos deui harita nyingkah di eta pitempatan. Si Kamileung nepi ka hiji tempat ningali jalma-jalma nu keur ting parakatak saleuseurian. Eta jalma teh kurang leuwih aya 6 urang. Make baju sing sarua hideung. Sedengkeun katempo nu boga warung harita bangun anu sieunna nakeranan ku tingkah jalma-jalma anu genepan. Karunya nu tukang warung baku naon eta mah dikot sigah sieunna nakeranan. Badobang pak. Eta badobang pak. Badobang pak. Rep jelema nu genepan kabeh ngareret. Si Kamileung anu keupat harita asup. Si Mamang nu boga warung harita kacida pisan kagetna.
Oge hariwang sok cieun eta si Kamileung teh kumaha-kumaha ku jalma anu genepan. Sabab manehna apal saha ari jalma anu genepan tangtuna. Matak manehna gemurig-gerig. Ngan teu bisa ngomong. Gek si Kamileung harita diuk. Digeureun jalma nu jangkung badak. Radi tuan we ngerek diuk yo. Cek si Kamileung harita. Ujug-ujug nyereng we kata jalma. Atuh puguh jalma nu digeureun nu jangkung badak anu keur nyekel gelas. Dicepak disimpen harita gelasna. Gep. Nyekel punuk si Kamileung. Tapi nu mantak aneh, barang nyekel punuk si Kamileung. Punuk si Kamileung teh lir ibarat belut anu leueur kacira pisan leueurna. Soledat leungeunna harita nyoledat. Si Kamileung teu bida ngageserkeun anak teh ngagitekeun awakna saeutik. Eta leungeun teu bisa nyepeng kana punuk si Kamileung anu leueur. Tangtuna. Aji tapak dewa anu dipimili ku si Kamileung boga sababaraha jurus nyaeta kurjalaf 8 jurus. Tapi dina sajurus-jurusna memang ngabogaan aji kasakten anu lain-lain. Di antarana aji belut putih. Eta awak si Kamileung bisa leueur lir ibarat belut. Malahan leuwih ti leueur tibatan belut anu aslina. Tukang warung geus ngahod-hod we. Mang. Nah si kanu katirisan mang. Aduh, sia teh bagi jeung madusa kurang ajar. Juga eta jalma beri nyerang lantaran kadenge aya knalpot nu kaluar tina bujur si eta si Kamileung. Aduh, hampura euy. Teu kakewok narek ditutupan make juku teu kumaha sok bisa disangka sero atuh. Cek si Kamileung harita beri cengkat deui. Jalma anu digigeureunna burau giru harita ngageser ka gigir, sok sieun si Kamileung nyemprot deui wae. Mana moal hitu tuing mah. Ek nyokot cai bari oge. Cek si Kamileung. Cung, jalma nu jangkung badak harita nyangtung. Kasebelan. Saha sia teh? Wing. Saha sia teh? Uing teh anu ngaran Deden Asep Iskandar Muhammad Dono Julkaidah Beni Soeharto jeung Kamileung tungtungna. Eta ngaran uing mah Aram jadas ya. Loba-loba teh ngaran teh saha sia teh sabenerna? Kamileung. Kamileung. Sararea di dinya ting parakatak seuri. Sabab ngarasa aneh aya jalma ngaran Kamileung. Sakanyaho manehna ngaran Kamileung mah jalma nu udag edeg. Jalma nu teu hideung ngaranna teh Kamileung gitu. Tapi lamun ieu budak ngaranna Kamileung asa aneh gitu. Nu bener siang mere ngaran teh. Ibere ngaran nu bener henteu daek. Ibere ngaran panjang nanyakeun. Ai maneh teh jelema atawa belut? Waduh, aram jadas ya. Tukang warung harita geus paradai peureudeui we. Sok sieun warungna hancur. Sabab ningali wawanen eta si Kamileung katingali bangun eueuh nu kasieunna karanan. Duaan harita nangtung. Gep. Nu maksudna arek ngagep. Ante rek newak kana leungeun si Kamileung. Tapi nya kitu we. Barang leungeunna beunang kana leungeun si Kamileung dakur nyoledat hungkul. Leueur leuwih-leuwih ti balut. Mang atuh tong dilelakeun deui hayang dahar juwing mang. Udah, bungun ujang. Sia Kamileung karam jada. Urang ajar. Wani-wani sia ngagagu aing di geunepan euy. Samemeh nyatu ku aing sia di paraban ieu heula yeuh. Sabrut anu saurang harita ngayunkeun leungeunna nu maksudna arek ngagedor kana carehamna si Kamileung anu keur diuk. Tapi orok kaya. Si Kamileung siga anu apal, ceulina siga aya panonan. Barang harita peureub arek nyambuk pisan kana pelebah careha manehanana sakolepat leungeun katuhuna harita jintrek kana pelebah peureub nu tumibana harita bangkiung eta jalma nu kasintrek pelebah peureupna ngabangkiung bari ngakorowok celigjeg tukang aya kana tilu lengkahna titing celigjeg tu puguh we nu limaan di harita bengong barang ningali si Kamileung anu teu ngareret-reret acan harita si Kamileung kalah ka ngomong. Mang, dengan nama saya aya memangnya tong poho cai kopi hideungna we pokona mah tah. Mun ujang cek si Mamang beuki geumpeur wae ningali kalakuan si Kamileung nu kawas kitu. Jalma nu saurang harita ngagorowok. Bangsat sia. Kamileung. Wani-wani sia nyeun kaonaran di dieu modar deun. Serbet eta jalma. Anu lainna nyerepet. Hiu. Eta bedog diayunkeun bari ngagajreng anu maksudna rek ngarah kana punuk si Kamileung anu keur
nutup kasih mang warung. Para mitra kaum dangu sadayana, si Kamile ngarasakeun punukna asa rasa aya tiis. Jika anu aya panonan dina palebah punukna, si Kamile udah giru harita ngerunukeun awakna, sakolebat leungeunna harita nyekel kana gorengan, dua siki bari malik sakolebat gorengan eta diwawalkeun kana sungut eta jalma nu keur ngagorowok bari calawak. Kurang ajar. Sia setan alas kurang ajar. Jika eta jalma beri ciduh lantaran gorengan dipaksa diwawalkeun ku si Kamileng harita nepi ka sawareh makahakan beureunan. Si Kamileng nepi ka engklak-engklakan seuri bari jeung nangtung dina bangku atuh puguh we. Anu genepan ngarasa bingung tur heran. Siga nu gelo memang si Kamileng tapi boga kemampuan anu luar biasa. Sedangkeun si Mamang anu bolohok kitu kiceup-kiceup aneh karena tingkah kelakuan si Kamileng anu engklak-engklak. Dadung, dungdang, dungdang. Aw. Hehe, ngeunah teh bala-bala teh euy, boboanya. Yang keneh. Si Kamileng harita belong. Kurang ajar sia, bangsat alas kurang ajar. Ceuk eta jalma harita bari ngayunkeun di bedogna anu tadi teu ngeunaan kana pelebah awak si Kamileng. Barang harita awak geus teu krek deukeut kana pelebah leungeun si anu teh awak si Kamileng. Sakolebat leungeun kenca si Kamileng nyapit eta bedog ngagunakeun gerakan anu kacida pisan gancangna. Plak, pletok. Bedog harita meletok potong sedengkeun leungeun si Kamileng anu belah katuh harita ngepret kana pelebah dadana eta musuh. Hiuk tak das. Cungkal. Ningang jalma anu limaan anu keur bararengong. Tapi kakeun nyered ka tukang dan katingang ku awak nu jangkung badag. Lir ibarat anu didorongkeun ku taraga anu kacida pisan rosana. Eta jalma sumengir berbait tina pelebah biwirna harita. Katingali getih anu lalamaran. Ngalai tina pelebah biwirna nandakeun dada eta jalma geus kabeunangan ku kakuatan anu rohaka ti aji tapak dewa ti si Kamileng. Mana mang atuh sangu teh duh. Lah paruing teh mang. Si Kamileng harita siga nu kajadian naon we menik tenangna karanan bari jeung cangugur sagala rupa. Si Mamang anu geura giru harita mikeun sangu anu tadi geus beres. Mangga ujang mangga ceuk si Kamile atau ceuk si Mamang. Mana kopina sakalian we mang aduh hayu Indra. Dahar teh kudu make kopi geunah jikeun Mamang we kieu mah da. Omot lamun cacing gitu. Geus pokona mah luar biasa memang endah. Si Mamang harita daek teu daek kudu mesem. Lantaran ngadenge omongan anu ngacaprak ti si Kamileng jelas ngajadikeun manehna sakahibur, rasa kasieun ku jalma nu genepan harita geus leungit. Kaganti ku rasa bunga sugan jeung sugan eta jalma nu genepan bisa kabur teh tapi tempatan ku alatan ku si Kamileng. Si Kamileng anu ngahuapkeun sangu ngareret ka jalma anu genepan. Arek dahar moal maneh teh. Mun moal dahar nyalaring ka ti dieu lah. Eta jalma anu genepan teu ngararomong. Sabab percuma ditemalan. Komo deui ningali tingkah si Kamileng anu kawas kitu. Sanajan kitu belas. Jelas-jelas si Kamileng ngabogaan aji kasaktian anu hebat, anu jauh lamun dibandingkeun jeung kakuatan maranehanana genepan. Wantukna jalma anu genepan harita teuing mayar teuing teu laleos we ararinit. Bari jeung ting sampoyong anu tiluan mah lantaran geus kabeunangan ku kakuatan si Kamileng tadi. Kamarana we bayar sia. Lamun teu bayar awas ku aing diponcarata cokurna. Jeung si Kamileng harita ngancam. Reg eta nu genepan harita eureun. Ngareret ka baturanana. Sedengkeun anu saurangna deui harita lumpat nyampeurkeun ka si Mamang. Mang, poho mang. Ceuk eta jalma. Bari mere duit. Bayang si Lomang, jeung Mang. Ceuk eta jalma.
Saterusna lumpat di nyamperin ka baturanana. Si Kamileung harita seuri bari nunjuk kana irungna eta jalma anu deukeut jeung manehna, tapi teu bisa kumaha-kumaha. Lain si Kamileung jalma anu memang aneh nu teu bisa dielehkeun ku maranehna. Nu antukna sararea harita genepanana ararini tieu tapi tempatan. Renghap tukang warung harita kecil pisan atohna nakaraanan. Sabab nya dibayar nya jalma anu ngarisihkeun nepi kakeun anu rek kadarinya ge harita mararengkol ararinit. Warga urang nya anu rek sararapan oge teu tarulus lantaran ningali eta jalma anu genepan. Para mitra kaum dangu sadayana. Tukang warung harita neuteup ka si Kamileung. Bari pok tukang warung harita nu penasaran ngomong ka si Kamileung. Nalar ujang teh nami teh si Kamileung. Mang wing teh ngaran mah si Kamileung, Mang. Teu nyangki mamang mah. Nyangka naon, Mang? Lawing malin bangsat. Sanes teu nyangki bangsat. Nya teu nyangki ujang ngagaduhan kamampuan anu sae nakerana anu hebat. Eta mah tetempuan Mang we meureunnan. Cuk si Kamileung harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Ngaran si Kamileung di lemur eta harita geus geunjleung kemana-mana. Si Kamileung anu memang sakedeung ayana di dinya kur dahar hungkul sanggeus tarung. Tapi ngajadikeun warga urang dinya hayang papangih jeung ngaran si Kamileung nu geus ngalehkeun. Atau geus ngalehkeun karaman anu genepan teh. Anu dikenalna sadis jeung kejem nakerana. Si Kamileung anu leumpang mapai jalan satapak di lemur ka lemur, di desa ka desa si Kamileung terus leumpang mapai jalan anu satapak, mapai gunung, mapai jalan anu memang rumpil. Si Kamileung anu boga niat kuat manehna sakuma panitah anu jadi guru nanya tanah eot. Duniangan pengalaman di piluaran tina segala rupa kehidupan manusia anu aya di alam dunia. Ngajadikeun ameh nanti ameh ngajadikeun si Kamileung lebih kuat hatena. Untung poho cenah cek guruna si Kamileung. Ulah arek ngarasa uyah kidul, yeuh aing uyah kidul, ngarasa boga pangarti anu hebat. Ngajadikeun si Kamileung anu poho atanapi bisa disebutkeun poho kana temah wadi. Si Kamileung inget kadinya harita geek diuk. Sanggeus aya dina hanapeun tangkal, kayan panas anu moreret. Si Kamileung diuk dina hanapeun tangkal di beberah ku angin anu memang ngahiliwik. Lep si Kamileung harita tunuh. Dahar geus seubeuh di hiji tempat. Aduh, uing teh sabenerna mah uing teh
kudu neangan pengalaman. Tapi pengalaman naon, pengalaman gelut geus. Tapi wing teh kudu naon deui ya. Cenah ceuk kudu aing bae teh kudu ngamalkeun ilmu, ngamalkeun anak kumaha nya. Oh heueuh, meureunnan aing teh kudu nalungan jalma anu kapencet ku jalma-jalma jahat. Ku juragan-juragan beunghar anu sarakah kudu dipaok teh hartana meureunnan. Bener ayeuna mah aing merek kitu ayeuna mah Cek si Kamileung asa kaingetan, ingat ka juragan damar anu beunghar tur dipaokan we terus hartana. Manehna oge rek ngalakukeun sarua di tempat-tempat anu memang aya jalma nu kitu, lamun teh mah aya kumanehanna pasti bakal dipaok. Hartana kumanehanna geus tangtu bakal dibagi-bagi ka sakabeh warga urang dinya. Si Kamileung harita cungar-cengir sorangan. Manuk puyuh anu aya dina taneuh tur ngageleber. Kemana aing tujuan ya ayeuna? Ieu teh daerah mana deui? Leuweung lain, kampung da lain, tengah-tengah we. Oh heueuh, aing teh keur aya di Tegalan meureunnan. Teruskeun di perjalanan Leos deui harita si Kamileung ngaleos ngingkig ningakeun eta pitempatan. Loh leungeunna keupat lantaran si Kamileung memang teu moal naon-naon. Si Kamileung anu make baju sing sarua hideung make totopong. Mani cengos nakaranan culang cileungna teh. Si Kamileung saban leumpang pasti nyanyi nu teu puguh teh ya. Nebekakeun sorana ka mana-mana ge kadenge we si Kamileung teh. Jalma geus teu aneh deui, amun ngadenge sora nyanyi kawas kitu geus tangtu si Kamileung. Si Kamileung anu leumpang harita beras nepi ka hiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun tempat anu katidak pisan poe ku tatangkalan. Tangkal jati, mahoni jeung sajabana tangkal-tangkal anu gede di dinya jaba areuy anu ngagaruyun. Nah jadi aing teh lompat ka leuweung ieu teh ka mana jalan teh deui? Nah jadi ka leuweung ieu teh mambrasna ka mana? Cek si Kamileung bari kerung. Si Kamileung terus leumpang hayang panasaran, naon teh panasaran. Lantaran eta jalan teh baha bake jeung brasna ka leuweung cenah cek si Kamileung. Beki jero beki poek wae. Kakayon beki kanel wae. Si Kamileung nu antukna reg eureun culang cileung di eta tengah leuweung. Kadenge gerengna suramaung. Sora sasatuan leuweung kadenge di sarada. Anu hartina eta leuweung teh leuweung genggong. Aneh jalan teh bisa asup ke jero leuweung nya. Nah aya kampung di leuweung kitu eta wa. Kaluarna memang itu da jalan teh halus ngabulungbung tapi nah ngaliwatan ka leuweung nya. Aing mah curiga ieu teh jalan teh buaya kanang karaman meureunna di eta leuweung. Cuk si Kamileung harita bari corelat. Si Kamileung harita naik kana tangkal, coe nyengcle dina dahan. Panona harita curat cireut ngeleng ngawaskeun ka kenca ka katuhu. Jelina anu utak-utakan ngagunakeun aji sabda pangrungu pentolan tina aji tapak dewa. Si Kamileung ngadenge sora-sora anu aneh. Sora aya kiliningan teh euy. Keke di mana nu hajatnya? Cuk si Kamileung harita bari dengdek lantaran ngadenge sora goong kenang jeung sajabana. Anehnya nya di mana tempatnya ya jelema nu keur hiburan teh? Penasaran tapi aing mah turun ka handap Cuk si Kamileung harita bari corelat harita. Tina tangkal ka tangkal si Kamileung cucorelatan harita. Kadeuketan ka eta sora. Aneh belah mana nya? Nah, di tengah leuweung ieu mah. Cek si Kamileung.
Nu saterusna si Kamileung ngeureunkeun luluncatanana dina dahan. Panonna manco kaselai si hiji tempat. Anu mana eta tempat teh mangrupakeun guha. Oh, jika nama tina jero guha da kadenge nage tina jero guha ieu nang ning nong nang ning nong nang ning nong nang nang ning. Oh, meureun dina jero guha aing turun ah. Jurilat jeung les. Si Kamileung harita ngiles. Kakuatan aji kasakten anu bisa sababaraha hiji. Awak si Kamileung. Si Kamileung bisa nyebar, bisa 8, bisa 7 atau bisa sabaraha hiji. Sakahayang si Kamileung. Si Kamileung harita turun leumpang ngadeuketan ka bibir guha. Sanggeus aya di bibir guha reg si Kamileung eureun sabab liang guha teh tetela geuningan kur liangna hungkul tapi ai asupna memang teu bisa. Sabab eta liang gua teh lir ibarat dihalangan ku batu anu sakitu gedena. Sedangkeun suara musik anu tangtingtung ti jero guha kadenge ku si Kamileung. Beuki santer wae beuki kadenge wae ku si Kamileung. Tuh, aing teh kudu asup kana jero guha tapi kumaha carana ieu liangna di kawas kieu. Berarti aing kudu make aji siluman ye mun kieu mah. Cek si Kamileung harita. Si Kamileung mapatkeun aji kasaktena. Watak kakuatanana nu mangrupakeun aji siluman. Les cirimna harita ngiles. Aji siluman anu bisa asup kana liang anu sagede kumaha wae. Liang leutik cek paribasana liang sagede jarum oge bisa diasupan ku si Kamileung. Si Kamileung anu rarasaan mah anggar gede. Tapi dina panon si Kamileung ningali lawang celah-celah anu memang bisa diasupan ku si Kamileung. Bulubus si Kamileung harita asup kana sisi batu. Anu geus jelas jalma tong boro-borong kitu curug oge mah bisa asup tapi si Kamileung bisa molobos asup kana eta jero guha kaliwatan celah-celah batu anu memang saeutik reket. Ukur bisa asup sireum we meureunan tapi si Kamileung bisa asup. Ngagunakeun aji siluman anu memang hebat. Sanggeus aya di jero guha si Kamileung can muka keneh ajianana. Lelempangan terus ningalian rohangan-rohangan wae dina eta guha. Beuki santer kadenge ku si Kamileung sora-sora anu aya di jero guha rupa-rupa jalma anu eak-eakan jeung rupa-rupa gemelan anu aya dirinya kadenge tangtingtungna geng cenah sora goong anu gedena karana. Reg si Kamileung harita eureun barang ningali anu ngarengkenek teu jauh ti dinya. Wanoja garilis anu sarareksi ngarareting ngarengkenek lir ibarat ilaharna dina panggung. Si Kamileung gigisik kana panon. Salah ieu teh nah tempat naon nya? Keke. Make jeung aya paruda awewe nu gareulis kawas kitu nyararanyi jeung ting arengklak-engklak kan dieu teh yeuh. Aneh na ieu teh manusa atawa lain? Cek si Kamileung harita bari kerung sabab manehanana ngarasa heran. Paingan cek si Kamileung jalan anu ngabulungbung we meureunan ieu we tapi lamun siluman eta wa dedemit eta wa jin teu kudu ngabutuhkeun jalan anu ngabulungbung. Nu tangtuna cek pikiran si Kamileung ieu teh mangrupakeun manusa. Ku si Kamileung harita katingali jajaran jalma-jalma anu jarangkung badag anu sirahna harita dibarareungkeut sigarek beulah we huluna teh. Oh, ieu teh meureunan paguron anu aya dina jero leuweung lamun henteu teh anggota Karaman. Aing nyaho ayeuna mah. Waing diheureuyan ah. Cek si Kamileung anu boga niat ngaheureuyan ka jalma-jalma wae di eta paguron. Memang benar eta Karaman, tempatna Karaman. Anu Karaman eta teh ngaranna Karaman Badak Putih. Karaman Badak Putih anu memang geus kakoncara ka mana-mana tapi teu bisa diteangan sanajan ku jawara oge. Dan nya bisa diteangan sabab aya dina jero guha anu legana keranan di jero nama.
bari jeung liang guhana oge teu kaciri lantaran ditutupan ku batu anu ngacungkiring gede na karanan anu hamo bisa dijungjungkeun. Tapi duka kumaha carana jalma-jalma nu aya nu ararasup ka jero guha nu tangtuna batu eta bisa dibuka meureun ku maranehanna mah. Tapi aya rahasia anu memang can dikanyahokeun ku si Kamileung boh ku saha wae. Untung si Kamileung ngabogaan aji siluman anu bisa mampu tembus asup ka eta guha. Bari jeung teu kaciri awakna lantaran memang aji siluman hampir sarua jeung aji halimunan. Kan bedana aji siluman bisa dipake kana itu jeung kana ieu sedengkeun aji halimunan kur bisa dipake ngaleungit tunggul. Aduh, eta awewe nepi ka seksi bari jeung dipangku segala rupa. Ku aing diheureuyan ah. Cek si Kamileung harita bari nyokot kerikil nu saterusna eta kerikil anu teuas kacida teh diramas ku leungeun si Kamileung. Nu saterusna geus canggeus jadi lebu eta kerikil teh dialungkeun. Atuh kabeh jalma nu keur jararoged harita kabeh ting kurujuk. Ting korejat kaget lantaran aya lebu anu keuna kana sirah manehna. Sararea dia tangah ka luhur bari miris sok sieun guha teh cenah rubuh. Eta kaayaan di jero guha pabuis. Si Kamileung anu sababaraha kali ngawuran keusik anu geus nangarames dina leungeunna make kakuatan aji tapak dewa nu tangtuna ngajadikeun panik keur jalma-jalma nu aya dina tempat eta luar guha. Katingali pamingpinna anu memang jangotna bodas, awakna jangkung badag, kulitna katingali keseng hideung. Harita pok ngagorowok bari sorana ngagerem. Eureun montong pabaliut euy. Para mitra kaum dangu sadayana. Rep. Sakabeh harita eureun katut ka gamelan oge eureun. Lir ibarat gaang anu ka tincak cempling sabaraha harita. Katingali eta tangtungan anu memang jangkung badag teh rurat-ret ka kencak ka katuhun nu saterusna tangah. Katingali tarangna harita kerung. Sebab eueuh tanda-tanda tina guha ngurutui atawa tanda-tanda arek rugrug. Tina hatena kisane kala harita pok ngomong. Aneh. Aya daun sabenerna ieu. Nah aya jelema nu asup ka ieu pitempatan. Sahingga ngaheureuyan nepi ka keun ngalung-ngalungkeun. Lebu ngalung-ngalungkeun. Keusik anu keur nyararanyi, anu keur tarambang jeung joget. Tapi lamun aya nu asup ka ieu pitempatan di mana jalana. Kisane kala harita kerung. Kisane kala anu bingung lantaran tetela teu kadenge sora naon-naon. Tanda-tanda jalma anu nyusup ka eta pitempatan. Sabab si Kamileung anu memang ngabogaan aji siluman jelas teu katempo. Sanajan si Kamileung aya oge di dinya sarua milu ngariung milu nangtung. Kurti nyengir we si Kamileung mah dina hatena pok ngomong. Teu belugugna keranan ieu teh. Tapi naon make jeung aya di dieu cikan. Si Kisane kala anu memang gagah tur sakti ngarasakeun aya kehadiran jalma nu asing ka eta pitempatan.
Harita pok ngomong ke anak buahna. Anak buahna kasebutkeun kapercayaan anu ngaran Kirambat. Awakna gondrong anu teh buukna gondrong tur jangkung badag katingal di buluna oge meuni. Kanel kenaranan dina pipina atawa dina naonna. Awakna tur panonna meuni bolotot nakaranan. Pok kisane kala harita ngomong ka Kirambat. Rambat. Kumaha Kang? Aing ngarasa aya kanehan euy. Kumaha kitu Kang? Ka tempat urang aya nu nyusup euy. Sabab aing bisa ngarasakeun ayana jalma asing anu asup ka ieu pitempatan. Punten Kang. Lamun aya nu nyusup ka ieu pitempatan tapi jalanna ti mana? Sedengkeun lawang tina ieu gua teh kur hiji-hijina barijeng. Lawang oge memang rahasia. Ditutupan ku batu nu rahasia. Anu moal mungkin jalma bisa nganyahokeunana bah. Tapi kabuktianana euy, aing ngarasakeun aya kehadiran jalma di pitempatan. Ceuk kisane kala ngomongna teh bari harebosan. Sedengkeun si Kamileung ngarasa dirina dikanyahokeun, harita mundur lalaunan sabab manehna geus apal. Yen kisane kala lain jalma sambarangan. Anu tangtu ngabogaan aji kasaktian anu hebat sabab kehadiran dirina bisa kanyahoan ku kisane kala sanajan teu nempuun ka dirina. Tapi lamun aya ki di mana ieu jalma ayana? Ieu jalma lain jalma sambarangan kisarmat. Sabab aya sababaraha ilmu anu bisa tembus, anu bisa asup ngagunakeun ajianana, sanajan eta di gerbang, sanajan eta dikunci nu sakitu hebatna, sanajan di ceuk paribasana celah pikeun jalma bisa asup. Memang ajian naon ki? Eta ajian lamun teu salah aji siluman anu ngahiji jeung aji tapak dewa anu digabogaan keur zaman Kisarade baheula. Kisarade bener. Tangtu ilaing moal apa ngaran Kisarade. Kisarade hiji jawara anu gagah sakti anu geus aya sababaraha abadna teuing kamananggilsna euy. Duka perlaya, duka tatapa, gan anu jelas Kisarade teh mangrupakeun musuh aing anu gagah tur aing can pernah bisa ngelehkeun Kisarade. Waduh. Atuh meureun bahaya ki. Lamun Kisarade boga murid, tangtu bahaya keur urang we. Sabab Kisarade mangrupakeun hiji jawara anu memang gede pangaruhna pikeun jalma-jalma. Sakabeh jalma pasti apal kanggaran Kisarade. Sanajan teu pernah papanggih. Ku kahebatanana, ku daek tulung tinulunganana. Tapi ayeuna Kisarade teuing di mana teuing kumaha kabarna. Lila pisan Kisarade teu kanyahoan lumantung di dunia persilatan euy. Beureun geus perlaya ki. Mudah-mudahan mah memang gitu. Tapi aing piling can euy. Sabab Kisarade lamun perlaya kudu aya jalma anu memang geus ngaku pernah ngelehkeun Kisarade. Wah aing didedengekeun memang can pernah euy. Kirambat ngahuleng. Ya kitu deui kisane kala. Sebab pikiran manehanana kapangaruhan ku omongan Kisarade dina waktu anu memang geus dilanakranan. Moal arek ngantep lamun papanggih jeung sanekala. Sabab Kisarade dina waktu baheula sarua keur ngora kabogoh Kisarade anu rek dikawin dipaling ku sanekala.
tapi henteu kaburu dikawin sebab kabogoh Kisarade bunuh diri dina waktu harita. Kisarade neangan Kisanekala sehingga si Kisanekala kabur nyingkahan Kisanade lantaran Kisarade jelas jauh lamun dibandingkeun jeung Kisanekala ilmuna. Walatan sieun nu antukna Kisanekala asup ka hiji guha. Anu mana ieu guha teh ngaranna Guha Peteng. Sanekala anu boga anak buah anu ayeuna geus eueuh di kieuna. Tukang ngadedengekeun Kisarade di mana ayana. Sanggeus ngadenge laporan yen Kisarade geus teuing-teuing ka mana. Jelas Kisanekala ngarasa bunga sabab manehna bisa deui kulintingan ngan manehanana teu wani nemongkeun diri sok sieun Kisarade tilem atawa memang Kisarade masih kena aya di kieuna. Mantukna Kisanekala ngagunakeun anak buahna sawaktu harita pikeun terus ngajalankeun aksina mangrupakeun ngaranyah ka pikampungan atawa jadi karaman. Jadinya Kisanekala can pernah keluar deui ti guha. Tapi ka kiwari. Begakeun papanggih jeung Kiramat di salah sahiji tempat. Tur Kiramat eleh ngadu jajaten nu antukna milu ka Kisarana teh. Ka Kisanekala nyatana ka jero guha. Ayeuna Kiramat jadi kepercayaan. Sedengkeun si Kamileung anu geus mundur kana lawang goha. Si Kamileung anu ngagunakeun aji sabda pangrungu ngadenge kana ucapan Kisanekala jeung Kiramat. Oh, ayeuna mah ngarti aing teh yeuh. Ieu jalma teh ngaranna Kisanekala. Eta jalma nu goreng patut ngaranna Kiramat. Paingan nyumput dina guha atuh hese dibuka ieu guha teh guha rahasia. Tapi di mana ku aing teh teangan deh. Cara mukana kumaha? Aing geus apal. Ieu karaman teh karaman Guha Peteng. Paingan jalma nagara ragah cenah bejana tadi cek ngaromong teh buah-buah nu tadi genepan ge nu kamari teh. Modenan anak buahna sugana. Tapi kunaon di jero ieu mah teu loba jalema. Teu pati-pati teh loba jelema le. Beureunan aing ngarti. Anu maling mamaling terus engke beureunan di tempat anu lainna dicokot jika nama kitu. Cantang tuh karaman Guha Peteng sakabehanana bisa apa kayu guha beureunan mun kitu mah. Kitu cuk omongan si Kamileung anu katangkep ku manehanana nu ngagunakeun aji sabda pangrungu. Geus puguh kitu masih Kamileung harita lurat teret ka kenca ka katuhu ningalian kudu kumaha carana muka eta lawang anu disebut lawang rahasia ti Guha Peteng. Si Kamileung ningali batu anu ngadungkuk kurang leuwih sakade sirah eta batu teh persis ayana dina gigir guha. Si Kamileung nyampeurkeun kana eta batu anu sakade hulu teh. Diulak diulik bari diusapan eta batu teh katingali herang jiga tapak leungeun anu lobana keranan. Rengeh si Kamileung harita nyarengeh. Iya jiga nama kunci teh. Tapi kudu dikumahakeun manya kudu dicokot mah panapal ieu teh da batu meureunnan. Dikungsi lila kadenge aya jalma anu tinggal reneng. Eta jalma teh jigana rek kaluar. Jorelat harita si Kamileung ngajorelat kajauhan sadajan teu ngajauhan oge da mah kacirieun ieu ku jalma da ke si Kamileung ngagunakeun aji siluman. Si Kamileung harita mencrong kanu leumpang, eta nu leumpang teh tetela geuningan Kiramat. Jeung dua anak buahna. Kiramat harita pok ngomong ka anak buahna.
hati-hati kaluana euy. Sabab cenah ceuk Kisambada ceuk Kisanekala ka tempat urang geus aya jalma anu nyamar tur asup ka rohangan cenah euy. Tapi aing can percaya asupna ti mana kapanan liangna ge di dieu ku dihalangan ku batu sakitu gedena. Tapi bisa wae Ki, sabab Kisanekala teh lain jalma sembarangan. Bisa wae jalma-jalma anu asup ka dieu teh mangrupakeun jalma anu memang ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Memang bisa wae, tapi saha kira-kira? Nya eta nu kudu dipertanyakeun teh saha kira-kira? Ceuk dua orang anggota anak buahna Karaman Gua Peteng. Kirambat pok ngomong deui bari ngaranek. Ayeuna mah teang euy. Teang kaleuweung Peteng nah barudak geus meunang ranjahanna atawa acan. Lamun geus meunang ranjahan buru-buru we bawa ka dieu. Siap Ki, ceuk anak buahna. Bari nyampeurkeun kana batu nu sagede hulu. Nu saterusna eta batu teh diteken. Barang diteken harita geleger kadenge sora nu ngageleger. Eta batu anu badagna teh nakraran anu ngahalangan liang guha teh nyorolok lalaunan. Sanggeus katingali nyorolok. Eta jalma teh kalaluar duaan. Sedengkeun si Kamileung oge apal. Terus nuturkeun kaluar. Di luar si Kamileung nempok deui carana nutupkeun kumaha. Katingali disingkabkeun tina hanapeun akar. Aya batu di nu sarua buleud rupana. Sarua kawas tadi dijejek. Beureunan lamun cara tombol mah dipencet beureunan. Katingali kolosor di eta batu anu badag teh ngakolosor. Aneh memang, tapi memang eta kajaiban. Si Kamileung harita nyengir. Kapangih ayeuna mah ieu teh ngaranna teh Gua Peteng. Tempatna Kisambada Kisanekala. Tempatna oge Karaman Gua Peteng. Ngan Karaman eta anak buahna teh apaleun di mana tempatna Gua Peteng teh. Di mana tempat Kisanekala jeung Kiramat. Nyaho jelemana teh nyaho tempatna berarti. Sanggeus puguh kitu mah. Si Kamileung nuturkeun eta dua jalma anu leumpang gugurusukan memang jalan anu bener.